Bibingah kanu jantan oge syukuran gitu nya. Syukuran burang kalihna anu alhamdulillah parantos di khitan. Yatana keresana Cep Haidar Lazuar di Ramadan pangitanya. Anu alhamdulillah panggitan dina kasempatan ieu mantena aya dina kasehatan. Sehat lahiriah, sehat batiniahna, dipanjangkeun yuswana, punya kitu decing janten murang kali anu bager, bener, pinter, tur jujur. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oge rahmat rasulullah kulujengan urang bagiakeun ka junjunan alam Nabi sallallahu rasul gunujul ahmi habibana wa nabiyana wa maulana kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ka para kulawargina Nabi, kepada sahabatna, kepada tabi'in tugtugikeun ka urang sadayana nu sami-sami rawuh dina ieu kasempatan nu sami-sami janten umat Rasul. Mugi urang sadayana ceuk laras-laras kaangkeun janten umat mantana anu baris kangge kasalamatan fitin wa dunya wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin sadayana nu sami-sami kempel, nu sami-sami rawuh dina ieu kasempatan sada acan panginten acara gotong singa kali kudarenggong ti lingkung seni ringkang gandrung di kawitan wah pilih teh mah iya begitunya aya sanduk-sanduk atanapi aya sapatah dua patah kata atanapi aya sambutan ti kulawargi besar sohibul hajat ti kulawargi besar sohibul bait ti dieu mangga kangge waktos oge tempat disayogikeun kangge anu baris baparinan sambutan dina ieu kasempatan ti sepuhna atanapi ti eyang oh bade ku Bapak Wahyu Rohe wae panginten cenah kangge sambutanana oh iya Bapak Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. Bismillah. Agung dipayun yang sangat puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dengan adanya ayeuna sim abdi atas nama keluarga sejak tasakur di nikmah di nararaga hitanan dan anak yaitu Haidar Lazuar di Ramadan. Alhamdulillah hatur nuhun ka rombongan insyaallah pada ngahibur di waktu ieu. Atuh mudah-mudahan ieu hiburan teh cing ngajadikeun panglipur qalbu pangmombrah manah kanggo sadayana ahli Sunda. Ahli seni Sunda. Salajengna hatur nuhun oge kawargi-wargi ka sepuh-sepuh sadayana nini aki uwa kapiraka kapirali sadayana kum anu tos ngiring aud tentunya di awalna persiapan deui kalaksanaan di namanya ayeuna haturkeun rebu nuhun maksud abinah. Salajengna benten abah beli aya wargi-wargi anu nuju teh damang nu kabeuribinan anu kagandengan beli acara sing kuring haturkeun hapuntenna haturkeun hapunten tiluhur sadaya pramuka harap saya bakal palah bener pisan ieu mah mung naonna aya kadeudeung wonten ka murang kali aya cacarekan atuh mudah-mudahan ieu cacarekan teh cing naon ulah janten tumbul sirungan catang supang dan berkakaitan itu. Atuh supados teu nyambung ti waktuna apa sama aya acara tadi sangakeun wae ka rombongan kalayan ku abdi dibuka wae ku asan basmalah sasarangan bismillahirrahmanirrahim. Sakitu mangtang teh isin abdi hapunten anu kasuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kawitan panginten urang sanduk-sanduk urang
ngipit angin nyala mentah ulang milari kasalamatanana gitu. Mudah-mudahan dikawin gitu gitu karengsena ieu acara mudah-mudahan aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Punya kitu deui urang anu nonton oge anu ditonton mudah-mudahan aya dina kasalamatan oge dina ridhona Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ila hadhihi niyah wa likulli niyatin sholihah biridha'illahi ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Oke, panginten kangge berlangsungna ieu acara mapag kurang kalian panganten kita supaya siap-siap wae ka gotong singa oke ka dayaga ka kanca-kanca sadaya. Ya. Alhamdulillah pangintennya urang kasupingan juru kawih anu tos teu biruk deui pikeun urang mah kitu nya anu tos kakoncara dunia miwah akhirat mah. Kacat jeung akhirat mah ada. Aya mamah RR geuningan. Ieu mamah RR. Alhamdulillah juru kawih. Oh, ieu tah ya. Ieu anu teu ngangge kerudung ieu teh mami RR. Anu kadua panginten ieu janten putrina Bapak Wahyu Rohe Neng Erista Ibu Hajat gitu nya. Ibu Hajat Bapak Hajat aja Neng Erista. Oke, di kendangan tukang kendangna oke. Si ganteng kalem gitu nya. Urang tos teu mireup deui gitu nya di kakang tukang kendang teh deui. Saha cenah ieu teh Bapak Hajatna geuningan alah. Bapak setia bagja alhamdulillah gitunya digoongan tuh culang cilung tukang goong teh naon deui hayina oge ngagoongan alhamdulillah kempel euyeuh gitunya ti dieu mah sadayana alhamdulillah lingkung seni hungkul inohong alhamdulillah punya kitu deui anu pilih bade hayong kaul atau napi bade ngerasakeun kana kaulna kana ibinganana kana anu bisa dina hal kasenian maka moal diulah-ulah gitu nya moal komo nyawe dah begitu na panginten hayu ulang sakseni ieu dina raraga upacara murang kali setan upacara panganten sunat panginten. Ya, sadacana urang buka lagu kembang gading.
panganten kita diberi kurikulum seni gotong singa Oke Singa Depok. Sekarang saudara Eko Rika Gandru.
Sokeyan gerak jangking anu disayangan suman banyak koringan keningnya bedi suman pada pori angkamun Sokeyan gerak jangking
anu ngaruncir oh